saprakna hujan wae jadi mundur jadi. Mahireudan. Woi, di mana? Dia ngelikan sawo kan lo mahireudan gitu. Hah? Bingung kunaon atau bingungan bingung, yang bingung wae man. Oh, masa saya bingungan bingung, we, aduh, bingung kunaon tuh mikiran naon mana teh? Cuma pikir ku selain ini lagi kali teh. Selain aing balik Jawa capek hukumahan. Terus hukumahan teh, udah nyusul. Tah ngejo, coba di hukumahan. Semua ya, selain mah jadi laki teh boga darajat teh. Itu derajat aing nempo teh budak euy. Kieu budak mah. Yo, di mana atuh uing kali ini ku awewe? Yo, cara uing yo, cara uing. Pamajikan nitah hukumahan. Anyol, carehamna yo. Tuman, mungkin ate deui ieu nitah. Bakti. Gitik. Aing geus naon deui. Nempo teh budak euy geus pemain aing balik we. No we HP khusus ieu HP yo. Manya atuh aing rek madang. Nah, kejamakan sadiakeun naon aing paes bakat tuh. Ya dengekeun, yo. Uing mamagahan ka maneh. Uingnya karunya ka maneh, babaturan ka maneh, yo. Kieu. Lamun pamajikan nitah naon wae teu lumrah ka lalaki mah, lalaki di luhur. Yo. Di mana uing atuh rumah tangga ti mimiti teu pernah pamajikan nitah uing. Sesakalian nitah, yo, sadiakeun pedog uing mah. Sok sakali nitah deui sia ka aing. Paehan ku aing mah. Siahna tapi nyedak kiwari ge. Gitu. Matak darajat awewe mah dihanap. Karena naon dikawin lamun kira-kira nambah naik nitah. Oh bener. Yo, pamajikan macam-macam nitah kumaha piring, pepeuskeun piringna mun bisa, teu bisa neungeul mah. Nyeusehan teh coba eta na, mun bisa tampili. Pakai baju meureun. Naonna? Jujuet mah. Oh ulah tampili we. Naon? Yo, dengekeun mata kieu. Pokona mah lamun awewe macam-macam itu kudu tau kieu itu masih ngerti mun aya awewe nitah nyusuhan tau nyusuhan keun kumaha Lain kitu ngomong. ya dengekeun heula sebab kieu ya mah nya Ari mah ya ngomong minta hukumahan cekek teu. turutkeun eta teh Lain kitu tadi ya mah. lamun Tanya baju, jadi abo. kieu hanya lamun misalkan awewe mah disayang, dipika cinta, dipika deuleu. Kudu. Lain kitu tadi mah lain. Salah denge, selain masalah denge. Salah denge, selain mah. Salah denge. Stop. Ketan Jempek. step ke bapak dipanggil. Jempek nyamun. Nah si lain masalah denge atuh dah. Jempek. Hush. Berarti bapak mas sampai bener tukang aku mah ngago goreng ke akunya. Salah paham. Lain kitu. Salah paham. Ngomongnya. Mah, sanes gitu. Aduh aing kumaha atunya kayaknya. Gitik. Sana baju, mangga nyi. Tadi Jadi maksud teh aduh ya Allah. mangga atuh aing ngemajikan teh nyusuhan. Itik carehamna. Ayo goreng ke majikan. Ah tidak. Anjing.